Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Herlina Febriani, ASN Provinsi Jawa Barat, Unit Kerja SMA Negeri 3 Sumedang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan IKI untuk bulan Desember tahun 2022 terkait bahan ajar, yaitu yang akan saya bahas mengenai resume materi Bahasa Sunda kelas 11 semester ganjil tahun 2022-2023. Mengapa saya bahas mengenai resume? Dikarenakan bulan Desember ini biasanya identik dengan pelaksanaan PAS ya. Jadi materi sudah selesai disampaikan semua oleh guru-guru, biasanya kemudian tinggal merecall atau mereview kembali materi yang sudah pernah disampaikan. Baik, tanpa berlama-lama akan saya bahas materi untuk laporan IKI bulan Desember tahun 2022. Kanggo materi bahasa Sunda nyalira, materi bahasa Sunda dina semester ganjil dumasar kana kurikulum darurat. Jantan di SMA Negeri 3 Sumedang masih keneh nganggo kurikulum anu darurat. Ya, mung aya tilu, aya biantara, sisindiran, sareng warta. Biantara teh biasa oge disebat pidato dina basa Indonesia. Upami sisindiran ketika wanoh meh sarua atanapi hampir mirip sareng pantun dina basa Indonesia. Lajeng warta mah dina basa Indonesia teh sami sareng berita. Orang bahas heula, orang pedar heula tina materi biantara ya. Nu kahiji wangenan biantara janten ieu ngemut-ngemut deui gitu, ngarikol deui naon-naon anu parantos di dugikeun di awal semester dugikeun ka akhir semester nyaeta materi warta. Nah, biantara teh nyarita di hareupeun balarea, berbicara di depan umum. Kalawan eusina luyu jeung tujuan anu rek ditepikeun. Biantara oge kudu luyu jeung kepentingan acara anu ngaluuhanna saha jeung kalungguhan anu biantarana sorangan. Basa nu dipake ilaharna basa hormat pikeun ngahargaan hadirin. Jadi kanggo basa nanyalira eta teu tiasa sagawaya. Saena mah nganggo basa anu ragamna basa hormat atanapi basa lemes. Salajengna jenis biantara dibentenkeun janten 2 rupi, dumasar kana naon di pasing-pasingna, dumasar kana sifat tina kagiatan anu dilaksanakeunana. Anu kahiji aya biantara resmi. Contona naon dina kegiatan biantara resmi teh dina rapat, kieunya biantara anu didugikeun dina kegiatan rapat. Salajengna dina upacara, amanat pembina upacara, kitu lajeng dina acara-acara resmi sanesna, sidang ya, sareng sanes kantena. Salajengna biantara teresmi. Contoh biantara teresmi upamana dina acara ulang tahun, hiburan, jeung sajabana. Aya pentas seni misalkan ta eta ge lebetna kana biantara anu teresmi ya. Salajengna struktur biantara aya 3 sacara umum. Aya bubuka, eusi, panutup. Namun di lebetna aya keneh deui bagian-bagian sanesna janten di pasing-pasing deui. Dina bagian bubuka contona ya, di pasing-pasing janten salam bubuka, aya mukodimah, aya salam panghormat, aya ngahaturkeun nuhun ka panata acara. Salajengna dina bagian eusi di pasing-pasing jadi 2 bagian. Anu kahiji ngadadarkeun tujuan, anu kadua nepikeun eusi. Salajengna panutup. Upami panutup di pasing-pasingna janten 4 bagian. Anu kahiji aya dunga atanapi doa, anu kadua sanduk-sanduk atanapi nyuhunkeun dihapunten, anu katilu aya ngahaturkeun nuhun kana paniten hadirin sareng dipungkas ku salam panutup. Salajengna metode biantara aya 4 ya. Nu kahiji nalar atanapi ngapalkeun. Nah ieu mah janten ngadamel heula teras diapalkeun teksna nembe didugikeun kitu nya, janten teu ningal kana teks. Salajengna aya maca naskah, ieu mah tangtos full nganggo naskah dikawit dugi ka akhir biantara. Salajengna ekstemporan atanapi catatan inti biantara. Maksudna naon? Maksudna nyaeta nalika prung biantara anjeunna kitu nya nu biantara teh nyandak naon namina teh catatan penting gitu anu eusina gurat badagna wungkul. Salajengna impromptu atanapi langsung, biantara langsung tanpa nyiapkeun teks atawa tanpa ayana persiapan samemehna lantaran biasana sifatna dadakan. Biasana dilakukan ku jalma anu geus parigel atawa ahli dina nepikeun biantara janten. Biasana ye sifatna ngadadak, misalkan ngagentoskeun jami anu sakedahna biantara tapi misalkan aya halangan, janten digentoskeun. Ieu lebetna kana kategori impromptu. Nah, lajeng aya anu disebat kalimah persuasif. Naon kalimah persuasif teh nyaeta kalimah anu eusina mangrupa ajakan ka balarea sangkan migawe hiji pagawean atau hiji hal ya. Biasana dicirian ku kecap hayu. Contohna misalkan hayu urang sasarengan ngariksa ngajaga budaya Sunda. Tah sapertos kitu ya. Eta namina kalimah persuasif. Lajeng kana materi nu kadua nyaeta materi sisindiran. Nah, urang emot-emot deui wangenan sisindiran heula. Naon sih ari sisindiran teh kitu nya.
sindiran teh karya sastra wangun puisi atawa ugeran anu ngagunakeun rakitan basa kalawan dibalibirkeun. Dina sisindiran eusi atawa maksud nu rek dikedalkeun teh dibungkus ku cangkangna. Janten aya nu disebut cangkang, aya nu disebut eusi. Salajengna tujuan sisindiran kanggo naon sih salaresna? Nah, kanggo nyindiran batur katanapi naon kitu nya. Kanggo ngadugikeun ngedalkeun eusi hate, pikiran atawa pamaksudan ka jalma sejen bari henteu togmol. Janten teu togmol teh henteu tokblak gitu, teu langsung to the point, teu judgment kitu nya. Nah, nu dipiharep naon sangkan eusi omongan teh katarimana henteu mata kasigeng atawa nyeri hate anu dituju ya. Istilah-istilah dina sisindiran aya pada teh sami sareng bait, emot-emot deui, pada lisan teh sami sareng baris, engang sami sareng suku kata, cangkang ieu nyaeta pada lisan atanapi baris kahiji sareng kadua dina sisindiran. Salajengna aya eusi mah pada lisan atanapi baris katilu jeung kaopat dina sisindiran. Tah, upami purwakanti mah sarwana sora vokal ditungtung kalimah. Ya, salajengna aturan dina sisindiran secara umum nya nu kahiji wangun sisindiran kauger atawa terikat ku purwakanti. Purwakanti teh tadi teh padeukeutna sora anu umumna aya di tungtung kalimah, biasana sora vokal. Salajengna jumlah engang dina sisindiran ilaharna 8 engang atau 8 suku kata. Contoh ya, aya meri dina rakit etang we kupanangan gitu nya. Salajengna nu katilu jumlah pada lisan atanapi baris dina sapada atau satu bait dina rarakitan jeung paparikan teh aya 4, sedangkeun pikeun wawangsalan dina sapadana diwangun ukur ku 2 pada lisan hungkul. Jenis sisindiran aya 3, rarakitan, paparikan, sareng wawangsalan. Rarakitan asal kecapna tina rakit ya, sabangsa alat anu transportasi dicai gitu tah. Kunaon dinamian rarakitan? Kumargi dina rarakitan teh kan dina rakit we nya gitu aya kesan papak gitu nya palebah puhuna atau ada kemiripan. Jadi ada kemiripan atau pengulangan di bagian awal kata setiap barisnya. Tah eta anu ngabentenkeun sareng paparikan. Upami paparikan mah asal kecapna tina parak anu hartina padeukeut atau deukeut, disebut kitu teh pedah sorana padeukeut antara cangkang jeung eusina. Janten benten antawis rarakitan sareng paparikan mah tinggal we dina kecap awalna. Upami kecap awalna aya pengulangan berarti rarakitan, upami anu samina atanapi miripna mung dipengker hungkul berarti paparikan. Lajeng aya wawangsalan. Nah, ieu mah benten pisan sareng rarakitan sareng paparikan kumargi naon? Kumargi diwangun mung ku 2 padalisan hungkul atanapi 2 baris hungkul ya. Dina padalisan eusi aya kecap anu ngandung wangsal gitu. Upami dina cangkang aya anu ngandung tatarucingan atanapi soal tebak-tebakanana. Tah, lajeng dina padalisan eusi kan aya kecap anu ngandung wangsal. Tah eta teh mangerupi kecap anu janten clue atanapi naonnya petunjuk pituduh kanggo ngawaler urang nebak wangsal gitu, wangsalna naon gitu ya. Tah aya deui ngagaduhan deui sifat sisindiran teh nyata khusus kanggo rarakitan sareng paparikan. Aya silih asih, piwuruk sareng sesebret. Upami silih asih patali sareng mika asih, mika nyaah atawa cinta. Upami piwuruk patalina sareng nasehat atawa tuladaneun eusina teh. Upami sesebret ieu patalina sareng banyol atanapi heureuy, lelucon kitu nya, sapertos kitu. Nah, anu ngabentenkeun paparikan sareng rarakitan tadi tos disebutkeun disabit-sabit yen dina paparikan mah puhu atawa kecap mimitina teu kudu mindo atau tidak perlu berulang. Dina padalisan hiji sareng 3, 2 sareng 4na anu penting aya sora nu padeukeut atau parak teh dina tungtung kalimahna atau murwakanti di tungtung kalimah ya. Lajeng urang kana materi nu katilu nyaeta materi warta. Nah, wangenan warta atau sok disebut berita teh mangrupi iber atau iber perkara hiji kajadian atau hiji hal. Janten sanes mung ukur hiji kajantenan hungkul tapi hiji hal oge tiasa dijantenkeun warta ya. Terus hiji hal boh sawangan boh pamadegan dumasar kana fakta atawa kanyataan. Jadi tetiasa nu namina berita eta diwang-wang dikira-kira gitu nya. Kadah hiji informasi teh dumasar kana hiji kajadian kajantenan nu sanyana. Sapertos kitu. Fungsina kanggo naon sih warta teh salaresna? Nah, emot-emot deui saluyu sareng wangeunana fungsi warta teh nyata mere katerangan atawa beja ngeunaan hiji kajadian atawa hiji hal teh kabalarea. Ngaliwatan naon? Ngaliwatan media massa. Boh media cetak seperti koran jeung majalah, boh media elektronik seperti
radio, televisi, jeung internet gitunya. Salianti eta fungsi warta oge pikeun kontrol sosial. Tah ieu penting pisan gitunya dina kahirupan masyarakat. Sangkan pasualan naon wae anu aya teh bisa ditarekahan sarta kaayaan teh jadi leuwih hade deui. Salajengna ciri warta aya sababaraha? Nya aya 5. Nu kahiji nulis warta teh bisa gawa ya. Gitunya kudu saluyu jeung aturan lantaran kudu puguh sagala rupana dumasar kana fakta. Nu kadua, nulis warta kudu nyumponan unsur pangwangguna atawa unsur 5W hiji H teh ya. Gitunya. Lajeng warta salawasna diperedih kudu objektif, kudu netral, teu kenging subjektif atanapi mihak ka salah sahiji pihak gitu. Teu kenging kacampuran ku opini atawa sawangan urang gitunya. Numutkeun abdi mah dari mah pro kasih ieu tah eta teu kenging pisan dipahing pisan. Salajengna warta salawasna kudu dumasar kana fakta atawa jelas sumberna jeung teu meunang saukur diwang-wang, dikira-kira, dipapantes komo deui dibungbuan atawa didramatisir ku nu nulisna. Warta nu hade nyaeta warta nu informasina bisa jadi bahan pangaweruh keur nu maca atawa keur anu ngadengekeunana. Ya. Salajengna ajean warta. Warta nu ditepikeun ka masyarakat teh tangtuna kudu matak ngirut batur. Dina ilmu jurnalistik mah aya ajen warta atawa berita yang bernilai itu seperti apa sih? Nah, eta ajen warta teh gitunya. Ditilik tina hal ieu gitunya aya sababaraha ajen nu kalebet kana ajen warta. Anu kahiji, waktu atawa timeline ieu teh mangrupi ajen warta anu kawilang penting. Warta teh naha sih kajadianna lumangsung dina waktu ayeuna atawa waktu nu karek pisan kajadian janten teu kenging anu tos lami nembe diwartakeun. Gitu tos naonnya? Tos lami teuing atunya ari kitu mangke kabujeng ka mana kitunya. Tah janten kedah anu paling terbaru faktual teh. Lajeng aya patalina jeung kahirupan balarea atawa significance aneh atau unusual nyata kejadian-kejadian aneh anu tangtuna narik minat pamaca gitunya. Contohna mun misalkeun ya paripaos aya gogog gitu anu ngagegel jalmi eta biasa wae teu aneh. Tapi upami misalkan dibalik gitunya, aya jalmi anu ngagegel gogog, eta kan tangtos jantan hiji hal anu aneh. Tah ieu tiasa lebet kana ajen warta. Salajengna konflik nya sapertos perang, rajapati gitu atau pembunuhan, tawuran, saingan dina widang politik, politik, bisnis gitunya atanapi misalkan berita-berita olahraga. Tah ieu mangrupi kategori anu lebet kana warta anu tiasa narik minat pamaca. Salajengna kajadian anu deket jeung kahirupan sapopoe pamaca atawa proximity. Nya anu biasa-biasa we gitunya kahirupan manusia gitu. Tadi dinten misalkan ngabahas perkawis naonnya pakasaban, tah eta tiasa jantenkeun hiji warta. Salajengna hal-hal anu kasohor atawa geus dipikawanoh ku nu maca atau prominence upamana warta ngeunaan jalma, barang atawa tempat. Anu terakhir anu pamungkas nyata hal-hal anu matak nimbulkeun rasa simpati atawa matak ngahlas nu maca atau human interest gitu janten. Sagala rupi anu patali sareng ngahudang rasa simpati urang eta tiasa dijantenkeun hiji warta. Struktur warta secara umum aya 3. Puhu warta, eusi atawa waruga warta jeung pamungkas atawa end gitu nya. Dina puhu dibagi 2 deui aya judul, aya paragraf pembuka. Lajeng dina eusi mah ieu tangtosna inti tina wartana, biasana ngandung unsur 5W hiji H teh ya. Lajeng dina bagian pamungkas mah ieu mangrupi alinea atanapi paragraf akhir minangka omongan langsung atawa biasana direct speech gitu. Pikeun mungkas warta. Tah eta panginten materi-materi gitunya resume materi salami sa semester ieu anu parantos didugikeun ku Ibu dina pengajaran di kelas ya. Mugia dina mayunan PAS gitunya hidup biasa kenging nilai anu langkung sae deui. Hatur nuhun tepang deui dina pedaran bahan ajar laporan Iki Persatihna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.